Iya suara takbiran tadi ya. Iya teh lebaran haji katanya. Batu makaruban teh sapi, doma, narik pun kurban naon artinya. Kira aku aing kudu ngurbankeun mucetan jajodog pada suku di sarua opat. Atau mucet kucing gitu. Aduh. Aku udah teu mampu. Dak sakieu milik gambarnya sugan dia tuh. Oke, coba buka milik insya Allahnya. Dah gusti manu adil ya, nggak adil. Karunyaan pasti orang gambaran ke alaman meureun. Wah, ada harus ke ngalamun gue. Mana ngalamun harus juga bingung ah. Bos, tenang. Udah aja keur ngalamun juga. Ngalamun wae geuningan. Iya. Aduh. Kita dia ngopikeun ieu teh takbiran waraas. Oh, putar. Iya. Ambat mah kalurban gak miliknya. Bana orcet sapi sebetulnya. Aduh, hebat betul miliknya. Agak. Kira-kira di lemur orang sakit kenapa dia anu bakal mencit kurban itu kan? Beja nama ayah cenah bos. Kalau syukur Ayah bos cenah. Cerita teh cenah geus meuli cenah mah eta teh. aduh bersyukur atuh. Sapi na teh cenah. Lumayan dua di dia teh. Sar teh geus aya dua. Aduh, ini hebatnya. Bersyukur atuh. Sugana tuh teh kabagiannya teh tahun kemarin kabagian teh kan bauna we hungkul. Sugan aing mah kabagiannya. Pasti ngurus itu marus Bener. apa ngaranna ada kurban mah kudu dibikeun Ada kudu mana mun teu dibagikeun mah teu lain kurban meureun ngaranna ge mayor gitu. Nah, montok. tangan ulah kawas tetangga sabelah we Iya, di kampung sabelah gitu di jauh di seberang di seberang. oh cenah anu sebeuna teh panitia we hungkul cenah tah ulah sampai kitu di urang marus keur mah bauna geus kabagean Kabagian. cik atuh ulah teu kabagean dagingna teh dari keur anu teu boga mah teh we sangat Penting. Assalamualaikum. Salam. Waduh, ini pada ngapain pagi-pagi begini di pada ngerumpi ini? Iya. Gak ada kerjaan apa? Ya ada bos. Waduh, kalau nggak ada kerjaan mah tuh empanin sapi gua dah, mendingan juga. Tapi pokoknya ada lah bagian lah. Dagingnya bos. Tainya. Dagingnya. Bukan dagingnya bos. Ah, jangan ente mah makan daging. Gigi jauh pada pembingat begitu. Hei, Gus. Ya bos, ada apa bos? Gimana? Sapi udah kasih makan belum? Sudah. Ayo ikut. Siap, ayo. tadi mah mana sombong mana kudu hei orang bapak pada apa ini pagi-pagi begini dah ngerumpi kalau gerak kerajaan makanin sapi saya cenah gitu urus tadi teh kumaha ieu urus